Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murang kalih ibu, kumaha kabarna? Mugia urang sadaya sehat walafiat. Amin. Nah, murang kalih ibu tepang deui sareng Ibu Anif. Dinten ieu urang bade diajar ngeunaan bahasa Sunda kelas hiji pangajaran 4, nyaeta ngeunaan kulawarga. Kulawarga artinya dalam bahasa Indonesia adalah keluarga. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar tentang keluarga. Ayah aki, nini, bapak, ibu, sareng murang kalih. Nah, ayeuna mangga regepkeun anu ku ibu bade dibacakeun. Nyaeta ngeunaan kulawarga Danu, artinya mengenai keluarga Danu. Imah Danu sakulawarga di lembur Cipta Resmi, artinya rumah Danu sekeluarga yaitu di desa Cipta Resmi. Bapak Danu jadi polisi, artinya Bapak Danu menjadi seorang polisi. Ibuna Danu guru, artinya ibunya Danu adalah guru. Danu kelas hiji di SD Hegar Manah, artinya Danu kelas 1 di SD Hegar Manah. Danu boga lanceuk hiji ngaranna Dani, artinya Danu memiliki kakak 1 yaitu bernama Dani. Sakolana di SMP Hegar Manah kelas 7, artinya sekolahnya di SMP Hegar Manah kelas 7. Nah, kakak Danu ini yang bernama Dani bersekolah di SMP Hegar Manah dan ia kelas 7. Salajengna adina Danu ngaranna Dina, artinya adiknya Danu namanya Dina, berarti adiknya perempuan ya. Umur Dina kakarak 4 tahun. Umur Dina baru saja 4 tahun. Sakolana di PAUD, artinya sekolahnya di PAUD. Danu jeung dulurna alakur. Nah, artinya Danu dan saudaranya itu akur, rukun ya. Tarakungsi parasea, tidak pernah bertengkar. Salawasna tuhu, ka ibu jeung bapa. Nah, murang kalih ibu, tadi urang tos ngaregepkeun carita ngeunaan kulawarga Danu. Kita sudah mendengarkan cerita tentang keluarga Danu. Danu teh sakulawarga imahna di lembur Cipta Resmi. Teras Danu nyaeta kelas hiji di SD Hegar Manah. Bapana saurang polisi sareng ibuna Danu nyaeta guru. Salian ti eta Danu oge gaduh lanceuk ngaranna Dani sareng gaduh adi ngaranna Dina. Nya sakulawarga teh aya 5 anggota kulawarga. Salajengna nyaeta jawab pananya di handap. Di mana imah kulawarga Danu?
Nah, tadi rumah keluarga Danu yaitu berada di Lembur Cipta Resmi. Muhun. Salajengna sabaraha jumlah anggota kulawarga Danu? Berapa jumlah anggota keluarga Danu? Kulawarga Danu nyaeta aya 5. Tadi aya Danu, Dani, Dina sareng ibu jeung bapa. Anu C, saha anu jadi polisi? Siapa yang menjadi polisi? Anu jadi polisi nyaeta Bapak Danu. Hayu urang lajengkeun deui. Salajengna nyaeta D, jadi naon Ibuna Danu? Nah, Ibuna Danu itu menjadi apa profesinya? Ibuna Danu jadi guru. Anu E, saha ngaran lanceuk Danu jeung Adi Danu? Siapa nama kakak dan adik Danu? Siapa ya tadi kakak dan adiknya? Muhun, Dani sareng Dina, yaitu Dani dan Dina. Nah, murangkalih ibu, mangga kuhidep pidamel buku paket halaman 48. Hatur nuhun murangkalih ibu. Tetap semangat diajar di bumi. Teras tong hilap pawasuh sareng nganggo maskerna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.